Ai untung anggur euy. Tong mantong ke dia haji lah. Aingnya PT riweuh. Tinggal maculeun nya euy. Teng diplakan naon pare deui kitu euy kebonannya. Ah kembang ke deui. Geus mojeuna euy balik ieu mah. Geus burip tuh deui. Tuh batur geus baralik euy. Aing ngegedut sorangan anjing kaosnya susah aing. Balik aing ah burip meni gawe teh kaos nu ieu weuh ieu na nya isuk-isuk tapi ka sore, isuk-isuk ka sore. Asa ka ieu pisan aing mah. Kumaha ah. Bersih. Iya, iya. Nah kamana nya euy si bebel teh ngadurukanana tapi geus euy ngadurukanana mah tapi mangkelukna eueuh teuing dilebak itu. Nah kumaha nya si kehet deui teh ngaduruk teh mun aing mah ieu teh dempeskeun kabeh teu malulu pisan si eta bareng gaweena aing mah kamana mangkelukna nya moal belah dieu mah tuh euy bari kabeh ieu paranyang keneh ieu men pika lebak euy da kumaha kadurukna nya atuh jarami teh tuh nah kamana si tulang kehennya di ditu di dieu eta geuning si kehen teh aing kudu dibatur geura teh euy Adio. Aduh si Haji, wah memberi kemanusiaan sih ya, wah kesopanan. Sok si kehet buru ka dieu naik kumaha si teh sok buru-buru naik deh Haji wah kesopanan sih teh. Punten-punten ka aing atuh. Ieu sia aing mah susah. Sia kumaha ieu pagawean mun aing mah didempeskeun ieu teh nyacar teh ngarah ledis jeung tunggul-tunggulna atuh direskin tunggul-tunggulna mah beren karunya ka batur anu ngalaparena tuh. Aing mah sia teu malulu pisan. Kehet kieu mah bangga deui engkena atuh sia teh cenah nunggul kieu mah. Atuh Haji nu kieu mah babari tilep we. Mau teh ieu Pak Dedi Mulyadi. Ieu teh mes deui mengke teh moal melak di pare cenah. Nanahaun jeung di mes deui paling geus sia aya anak ieu 2 siki parena di mes di kumaha matakan teh loba ngomong kumaha urang anu digawe bayar we kan digawe lain ieu mah coblak we ayo aing euy dok balaing ieu pagawean teh kieu carana mah ya sawah-sawahannya angkat lega gitu ujung itu ke ujung itu bahagja ya nu boga sawahnya cok jon juga nama bagian beas geus panen mah ya jiga anyar keneh panenna jiga wongok si kalah jeung si Haji aku ini si Haji nya we ieu bener teh mah si Haji kehe di mana-mana sawana sampeurkeun isuk mah beakeun euy tunggulna tong disusah sesa kieu siling teh deuk loba ngomong. Waalaikumsalam. Nih kumaha sih era ini geus dicimalen car di ditu tadi dewek we geus rapat ieu teh ai sia nya ngador jika di itu lain ka langsung lain ngador kayak dewek kan sebagai RW cuma kena motornya lain ka sawah kieu aing mah bari sepor we suku ya da bege kadinya tuh ieu geus rapat dewek teh sing teh boga motor ya genep nah si lain naon kan naon di dieu ieu kita didempaskeun anu saya nu si Haji sok pikir ku RW anjing Ji naon sia jeung nyabak kulu aing siling anu dewek mah tak aing ngontrol ka dieu oge bener Ji si lain teu nyangka dewek we ieu tanah di mana-mana si lain aing atuh sia RW turutan tong peda ningali aing tingali
soek baju aing, tapi tanah mah alhamdulillah deka di mana. Oh, jadi gitu nama. Tanah di mana-mana RW. Hari bayaran anjing, koret nah. Belum. Ah, sia mah kaetna. Jeung Koretna. kuing mah tanah bener di mana-mana ngan hiji euy. Naon? Kurang untuk pemajikan. Tah heuh jeung eta. Ah, loba awewe maing mah. Da tersepun gawe mah tuh. Da Pak. Sieu Kana domba. anjing, Ji. Naon? Seuing. Anjing. Oh, Haji. Naon? Oh, Haji ya pokoknya mah. Ji. Tong muji ah sia. Mari Mau, teuing anjing. maruji ah ka aing. Anu kemarin teh aing inuna Nurana. Anu si Haji. Mangneangkeun si laing mah. Ah, mantep we boy dari kemarin. Meh baranahan. Sia naon kehed? Rewosan ngomongkeun aing. Lawak kieu. Lain haras. Gitu dah. Ngomongkeun euy. Lo kok ngomongkeun hareup Oh, nya. Di mana ngomong ke tukangan kita. Iya. Haji Biasa. sia belagug tah eta ngomongkeun tukangan. Nang beraton ieu. Naon? Ah, mau beja-beja RW sia masuk menta. Lain main Ji. Kudu aya saeutikna paling saeutik. Derek gue si Haji. Oh. Tadi bere. Anjing. Oh, Ji. Asli aing. Nah si laing. bere. Udah pagawean gitu malulu tingali yeuh. Lain mah. Mainnya tunggul jarami cenah. Rarongok kene kieu. Oh, aing tadi peralat we di arah tenaga hungkul. Aing bayaran moal ku Haji. Ayo we diperalat aing balik ah cikan balik ah. Weh, bantuan aing. Sudah teuing, haji melaga tanah jeung di mana-mana. Ya, loba. Ya, Assalamualaikum. Aing minta tulung ieu ke anak buah. Teu malulu. Ka toko teu malulu. Aing nih usah bebenuleun ah. Tadi mana nih koplok teh. Ah, jadi we aing jebrog kieu mantog. Ah.